Pak, ira turek meuli arak teh urang sayang nginum. Woi, Semet. Naon sia rojak semet-semet jika nu hayang dibogem? Dasar burang ikau, Pak. Atuh darak mah mengandung alkohol ari sia. Hah? Eta sungut sia hayang digendir. Ngerti? Budak mah teu pantas minum alkohol, pantasna ke mana mah nginum teh pucuk. Atuh hayang Kinder Joy. Ah, kira mah harga we 20.000 da eusina mah segede korong garing. Hayang es krim. Jangankan es krim jak, eskalator nu sakitu gedena ge ku bapa mah dibeli. Da loba duit ieu yeuh tah didinya teh kita aya magicom, kulkas, wastafel di dieu tah di dieu oge kursi kabeh oge aya di dieu di eusian imah teh tah. Aya duitna. Oh, ta eta masalahna mah jak, duitna keur saat tapi insya Allah langke semuanya akan terwujud. Heh, di mana duitna? Tak apa leuh maneh majak ayeuna teh bapak teh keur bisnis jeung mang maneh ternak buyur. Buyurna teh mun geus jadi bangkong bisa dijual tah kitu. Piraku. Kumaha? Lieur aing mah. Geus maneh geura ini tuh anterkeun donat ka Bimimin, terus bejakeun ka Bimiminna kudu payu kitu kabeh. Di buruhan mah. Ayang ke Cilung. Cius mi apa? Mirip monyet tas sia mah, tingali buuk gimbal kitu jiga bulu baok sia mah. Pak, kamari ojak ningali si emak jarajan basok jeung supir angkot tah kamari. Kitunya teu paduli urang mah, da geus cerai ieu ti baheula ge. Terus Jigana goblok. bapak ya roman-roman cemburu kasih emaknya. Oh, jadi menurutmu bapak ini cemburu ya? Oh sorry, bapak tidak akan cemburu karena cemburu itu bagi orang yang tak mampu. Guys, ayeuna mah sia teu ngomong wae. Sok sotoy ari teh. Guys, ayeuna mah sok keur anterkeun tuh donat ka ditu. Tah, ieu aya donat kacang, strawberry, anggur, macem-macem pokona mah. Anterkeun tah kumanehnya awas tong poho. Tah, tah apa jalanna di deket masjid teh belok ke kanan, ke kiri, ke kanan deui, terus ke kiri deui, ke kiri, terus ke kanan. Tepikeun aya ka imahna lah, tepi pokona mah. Sok ku bapa di waktuan tah semenit. Hakan tah jalanna lieur nyasar tah sia kehed teh. Ngara raja staying dulu terken jauh mending hakan kesorangan lah. Saha ieu yeuh? Ekela sia teh anak aing lain atau anak jin? Cik ningali aing. Anjing beak, sia teh lain anterkeun ka warung Mimin. Jauh. Ih eta hareupeun imah Mang Idi deukeut. Oh, sia mah teu niat nya nganterkeun ieu ka warung Bimimin. Karena sia teh dipangmelikeun alkohol ku aing. Terus sia kieu cicing di jalannya. Ngahaja teh dianterkeun ku sia mah. Ih, kan di testing heula, dicobaan heula sebelum dijual. Testing? Keur testing? Sok ayeuna maneh ku bapa di testingnya sebelum maneh indit ka ditu. Yeuh, cicing maneh tong ka mana-mana, yeuh tingali tah. Sok sia cicing tong ka mana-mana ngajedog didinya. Tah, sok tingali tah. Siapkan mental terbaikmu. Naik macan. Ayo macan tolong.